DJ Sunda Volsera sadiakeun sagelas kopi heul ambe tepundung ieu mah lagu sakadar hiburan ting 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 tung ting tung ting tung ting tung tung ting ting tung ting tung order asup deui tapi naha unggal penting alamatna ka imah randa deui. Baheula mah si
DJ Sunda Volsera sadiakeun sagelas kopi heula tong pundong ieu mah sakadar hiburan. Ayeuna mah beda Mang Udin nu baheula anti parfum ayeuna mah sapoe 2 kali mandi. Aya naon ieu teh? Baheula mah Mang Udin ka warung make kolor belang, rambut acak bau minyak, ngobrol ge bari garuk beheung. Ayeuna mah beda pisan, mandi subuh mandi sorean, minyak rambut rata kintlong lempang siga artis sinetron. Ceuk pamajikan rek ka mana? Jawabna ukur jalan biasa, tapi naha unggal sore ngaliwat gang randa wae. Mang Udin jadi rajin mandi, baju rapi unggal pagi, nu tadina bau knalpot ayeuna parfumna nyetrum pisan. Mang Udin jadi seger, padahal umur geus nyeser. Sakali randa nyebut mang, jantungna langsung ngagebrang. Motor butut dicuci kintlong, spion nepi ka bisa nyawang, sendal swallow diganti pantofel, padahal ka sawah ge teu asup. Mang entis nepi ka heran, ujang ayeuna siga pejabat, padahal mah modus hungkul, hayang dilihat ku randa anyar. Yo, bapak-bapak ayeuna jadi glow up ka warung meuli parfum saci sabungkus, nu tadina sare jam 8 ayeuna nongkrong nepi ka subuhan. Status WhatsApp jadi puitis, foto hidung bodas romantis, padahal samemehna mah dipiwana moto jeung ikan lele. Mang Udin jadi rajin mandi, lembur jadi bahan komedi, nu tadina anti skincare ayeuna maskeran unggal senen. Mang Udin jadi wangi, ngaliwat imah unggal poe deui, ceuk warga ulah modus teuing, jawabna ieu mah olahraga pagi. Randa mah cicing biasa, nu ribut teh lalaki-lalakina. Tisaprak aya nu anyar di lembur, sabun batang jadi gancang bur. DJ Sunda Volsera